urang kawitan. Bro! Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Sejaknya pituah dangding hariri melara ayam mampana keur hidup kasep anak iya masa gitu cekap nu dirajana panganten sunat hidup ya anak kinurun karahayuan kinanjar kawilu jangan kinulur karahayuan kinajar kawilu jangan sampun keprok heula keur panganten sunah eteh dihareup tuh ieu si Neng ieu nu di kacamata cok abi teh keprok heula ka panganten ini hararese geura ya ieu menarik ya. Iya ti BBR Group ya anu pada moro ya mus dikerli kabayang dipake moro siapa mantep awut-awutan siap. Aduh kasep buah kalbu cing tepis ngawisik diri ucap lampah paripola mangka hidup sing nastiti kasepuh praku mamula paliat mun hidup aduh kasep mangka mahpum jadi lalaki tegampil palias arahnya luntang sok komo mun hidup sok bayangkeun sada doraka kasepuh langkung sumujud kanu eling dileleti tuh siap nu dipayun moro siap sok leungeunna kaluhur kabeh nu rek moro sok kaluhur sok tah ieu si Titin berarti mau moro sok anu bade moro pananganna kaluhur teu kaluhur keur ka dieu pananganna lain cing paloroto sok iya hah cicing ujug nya obrol mah siap moro nya pokoknya urang aburkeun kumargi baktosnya rele ka siang sakarabi baris kumandang adan dur urang kidungan panutup rahayu panola balai diri sangkan kangkut trawaluya hirup tina jam urip pake panggih jeung waluya bagja panggih jeung waluya amin ya robbal alamin salamet urang sadaya karema kera cici abah geus ngarawu acan nyokot kalaka nyengir aduh sok ngarawu urang sok
Ya. Ya isdah liarak milu deh. Sok. Gua dihitung nepi ka 2016 nya. Kebayang tuh. Siap. 1 2 hari itu siap. Ya. Kela ieu barudak ge jararan pena itu indungna kalakah. Sok. Itu nu butuh receh saha? Oh ibu nu butuh receh. Pamikeun ka si ibu. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kapat. Awur kena kembang malati. Awur kena katina ngati. Awur kena kembang malati. Awur kena katina ngati. Geratobat geraeli mengpekada kesempatan.